Aisyah mau nawaran kaing. Nawaran naon ieu? Kopi atuh. Ya mah. Hayang ngopi tinggal ngopi sia mah. Tukar duit pang meulikeun ku aing kitu ge meuni ribut. Teu bisa no, etikana sia kudu nawaran kaing. Sia mah jeung babaturan ge meuni baga etika-etika sagala. Etika di atas segala ya no. Oh, sia teh geus gelut jeung aing. Ayo. Hai nu loga jeung aing. Korek mundur hasi kumaha ngajar santeng yang biasa nya aing. Ya. Ya. Woi. Iya aya rokona weuh. Oh, Mang. Tapi di imah we aing ah. Jangan rokok. Renus yang boga masalah sakitu ge satekar gelut jeung babaturan ge. Kumaha sia teh? Geus gede kitu jiga budak bolon geuning. Aing ge ya anu jadi preman puluhan tahun san pernah aing gelut jeung babaturan. Arek kumaha sia hirup kitu? Kakara bisa satak saya teh geus palantang. Untung teu modal ge sia teh. Hayu ayeuna sang bereskeun jeung aing. Teu kudu, Pak. Yang ge hade sorangan ieu sok babarengan deui ieu, Pak. Ya sia teh ayeuna teh kudu diajar mereskeun masalah sia teh. Da geus gede sia teh jebrog. Hayo no, jang bereskeun jeung aing. Hayo, ayeuna keneh. Wah, aing mah hayo. Oh, apa budak teh? Aduh. Pergi. Lah tadi nih, Pak. Aduh. Hei, sia. Licik euy sia mau bapana euy. Kamu budak teh. Mang, ampun Mang. Pan orang geus ditenggelan ge Mang, sebarang apa ge Mang, ampun Mang. Urang depan geus barang apa ge Mang. Sadurek tenggelan. Aing mah mereskeun. Duh, goblok ninggalkeun. Ya barang apa kieu? Baronyok kan maneh? Eta garlut lain maneh. Aing bereskeun ayeuna. Karo yang saha ieu teh? Duh, salaman sing bener. Ulah garut teh, geus galade era. Salaman jeung babaturan mah ulah sukarar itu. Aduh. Geus galade. Hayang ditambahan deui. Garut deui. Kos karuat we sia teh beungeut teh. Ngan ITN kudu aya tanggung jawab itu ya. Si Gojali kolot-kolot budak garut ge diantep we jiga dihajakeun. Hayo eta coba itu. Hayo coba bereskeun. Hayo. Hayo. Ah, ulah garut teh aya mah. Hayo. Gojali. Sing tanggung jawab sia teh. Budak garut ge diantep. Lain dipisah sia teh. Keun bae atuh. Hitung-hitung latihan. Latihan naon sia teh? Budak garut disebut latihan. Da lah barang ku sia tah duanana. Diajaran teu bener ku sia. Teu bener kumaha atuh? Ye, nu ngaranna gelut teh di mamana ge alus. Buktina aya sakolanana, aya pendidikanana, aya silat, aya karate dan lain-lain. Apa teh diajar gelut, lain diajar jaipongan. Nger sia teh. Jeung aing sok. Aduh. Aduh. Cai mah seru aja no. Jadi mati ya. Ulah tukan. Keun we berarti sing baronyok. Kumaha ya? Sing baronyok. Ulah didogi. Nenda tuh aing. Sekarang di tukang. Sok tenang sok. Mulai tangan. Sok. Ah, aduh, aing tah sakarak jeung aing